Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Enah geuning kaenahan alam teh. Muncul lagu baheula mah kieu meureun. Kikis kelir ngadingding di payun di talian ku aleuy-aleuyan alirat kapalih kaler. Tampo mas nuta mahwaas palasa ali jiga siri gunung koja teu kabaca da pugu anggan haleuang lain nu urang haliring lain nu kuring gaduh Gusti Maha Weunang eling-eling mangka eling lumengkang di bumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam lampai. Nyali rawa itu. Nya ieu nu jeung ngadaweung ieu ningali kaenahan alam. Heeh. Aduh. Awak hareudang Jiga keur ngaleung atuh teh. nya Ngawih naon eta teh? ngawih kaenahan alam. Tapi alam ge alam baheula, lain alam ayeuna. Da puguh nu baheula mah ngahiji makhluk jeung alamna. Ayeuna mah alam jeung manusana jeung nu ngeusian alamna geus teu ngahiji. Matak halodona ge rada lila. Tah, ayeuna istilah teu ngahijina kunaon tah? Teu ngahijina ku sabab diruksak kuno ngajamananana, kuno ngesianana alam. Contohna kan bieu ngaliwat si akang rek naon rek ngalah kroto atawa naug sireum. Oh tadi aya nu wih ngalah sireum. Nya. Jang naon pasti jang manuk. Ari baheula mah manuk tara nyusahkeun manusa. Kahiji tara pati loba nu ngalah. Kaduana memang jang naon ngalaan manuk nu baheula mah gitu. Prinsipna keun wae ngalah eusi alam boh kebon boh leuweung ngarah titiiseun. Ari ayeuna mah kebon oge dialalaan manuk oge kapacikrak-pacikrak anu mantuan patani ngalah hileud ngalah simut oge ayeuna mah tos teu aya di kebon-kebon. Ayana di karota matak teu ngahiji anu mah jeung alamna Mayoritas di kalorungan ya. Teu bebas gitu berarti. nya Eta tah ayeuna lamun dialir ibaratkeun ka kehidupan urangnya panan urangnya geus teu bebas anu masa kacepeng ku aturan atuh. mohon Kakurungnya. ieu urang kakurung ku aturan kitu aturan pamarentah anu istilahna teh matak bingung ke masyarakat hanap gitu. Jadi tungtungna teh silih sangka buat ting anu gitu. Tapi dina istilah kakurung oge pan manuk ge aya ku jongjona da di parab teh akhirnya kalau jadi teu kudu neangan. Tapi istilah ayeuna lamun urang ka manusiawinya kehidupan urang gitu kakurung ku aturan gitu ge meureunang aya kebijakan di pamarentah meureun nya kanggo urang-urang keneh sebenarnya. Tapi kan di sisi lain keukeuh urang hayang ngaraoskeun kebebasan luar biasa seperti manuk ge hoyong bebas gitu. Mun urang mah yang ningali gitu ka pamandangan nu lian endah teh gitu. Nya sabab urang kan loba anu bikin kapikiran urang penasaran naon aya hal endah nu kumaha sih di luar ieu teh gitu di jero kurungan ieu teh. Di luarna kumaha gitu kan ya. Nya terus ayeuna da ai ningali ka gawe pamarentah jeung aparatna sanes teu aya bantuan jang anu di kalurungan di imah masing-masing jiga manuk. Tah parabna tah caina gitu. Ngan rata-rata meureun lamun diudag ku saudan mah teu sadayana kabagean gitu atau bantuan nah anu dipapas di jalan ku oknumna atawa teu kadaftarkeun ka RT RW na gitu. Jadi henteu nyalahkeun ais pangampih
pamarentah da puguh aya danana bantuan ke korban Covid kan kadang-kadang aya nu teu kabagean teh nu tadi teh penyebabna teh teu kadaftarkeun di RT RW na atawa istilahna geus ngarasa mampu gitu. Ada kuring mah pensiunan indung bapak oge jeung kuring mah da boga warung keun wae lah keun jang batur jang tukang beca leuwih butuh gitu nya. Jang tukang beca nu leuwih butuh gitu. Da urang mah alhamdulillah ku Allah teh gitu. Gitu panginten. Jadi anu teu kabagean hartosna sanes pamarentah anu teu nyaah. Nu tadi teh teu kadaftarkeun ku pangurusna atawa istilahna merasa cukup. Merasa cukup. Tapi dalam dipikir mah emang sadayana ieu tos dina kecukupan masing-masing gitu. Dan ku sabab sifat manusia mah kitunya sok aya sifat hewanina keneh nya hewanina keneh teh sok asa ngarasa can puas gitu, ngarasa can cukup. Tadi teh ku atos dicaritakeunnya soal nu tadi kebebasan manuk teh nya ayeuna ina teh hoyong ngadangukeun naon tadi mimiti ku ade heuleungkeun tos indra sumping ka dieu cik ayeuna mumpun ina nyendak karinding ieu teh barang bari di karindingan gitu. Iya sih teh. Nah, Ilap-ilap gulilapan gunana urat jariji angolat di sangideran sang putri kapangiling awas dipun eling-eling utusan makalumun sun sampun karsan pisan kumati tibanding siti dug sinambut sang putri nemahan pati tah pijit dong pijit.